karunya eta si Neng. Terus beres Neng. Tos bah. Assalamualaikum Neng, sayangku, cintaku. Kumaha kabar Neng, sehat? Semoga Neng sehat terusnya. Didoakeun ku Aa Majid. Barjing Aa Majid salatna belang butong ge. Hehe. Aa Majid ge alhamdulillah sehat. Ngan seperti nu Neng nyaho, paling nguriang ngan kantongna doang. Aa Majid rindu berat ka Neng. Lebih tersiksa menahan rindu daripada menahan sakit nyeri huntu. Tidur guligah, makan tengenah, tapi ari lapar mah ngeunah bae. Walaupun selama ini Aa Majid cuma bisa ngintai saja, mudah-mudahan nanti kita bisa kapendak. NB 4 kali 4 untuk salah ngitung mah 16. sempat wayang kudu dibales. Dari Aa Majid ka Bogoh Neng kasep salembur. Neng. Neng. Nya bah, sakedap. Abah yang ngobrol jeung Neng. Nuhun bah. Abah ge ngarasakeun nu Neng rasakeun. Semenjak ibu ninggal Ima sepi, Neng malah eureun pesantrenna demi urusan Abah. Keuna naon Abah mah di imah ge sorangan. Geus geura dek pesantren di imah. Ku Abah diizinan Neng. Betul bah. Neng tenang di imah baturan abah. Jamun ngaji mah di lembur ge bisa aya pengajian mah bah. Nya sih ku kitu nama, tapi kan Neng mun pesantren mah loba babaturan rame, bisa belajar agama. Nah naon bah. Misi abah kuku naon. Ja abah mah menuri yang siga orok leutik gogorowokan bae. Ajung ke saha mencetan abah mun yang pesantren mah. Nya sih ku kitu nama, tapi Neng geus tong sedih. Insya Allah ibu mah tenang di surga. Nu penting urang tong putus ngadoakeun ibu. Nuhun bah.
Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam. Bah, ngadekan kayuna ulah bari ngalamun kernya atul. Disingkak adek leungeuna. Bisa bae dia teh. Abah sorangan bae. Ari si Neng kemana? Neng deka warung tadi ngomong nama. Bisi janjian bagi si Majid. Wih, tong sampai ke penek si Majid. Atuh adat Abah arna ge orok ngora. Dia Abah ge ari keur love mah ngagombal si ge orok ngora. Lain deui aing mah teh boga batasan. Nyaho nu salah jeung nu bener meureun. Nya geus Bah, ari kitu mah kula dek keliling heula dek kontrol warga bising warga kula aya nu kunaon. Kan sebagai ieu kula harus bertanggung jawab Bah. Aing milu teh karena salah aing di imah ge. Hayu burung geus segera nungturkeun. Dek ka mana ayang beb? Eka warung jog. Wih, dek di baturan kurang. Entelah, mantek disangka bobogohan. Cenah naon sih? Disangka bobogohan ge. Entelah jog nuhun bae. Geus nya, nek ka warung heula. Ya geus Neng, hati-hati. Breng. Ah. Ulang. Breng. Wait. Ulang baik guys, ulang. Ulang deh, Be. Breng. Tulis. Nutiluan gerak. Kami. Gambreng deh. Hai gini. Oh, berulang. Tuh kan, ulang deh. Gambreng. Duaan. Patan, tiruan. Yuk, untuk kertas. Untuk kertas gunting biasa. Untuk kertas gunting. Untuk kertas gunting biasa. Untuk kertas gunting biasa. Untuk kertas gunting biasa. Untuk kertas gunting biasa. Ah, benar. Weh, dia mah jog ngajak nongkrong di diet ah. Biasa lagi jadi ama sosoranganan bae Jid. Jog daripada nganggur kurang babaden bieu. Nah, ada, tapi nukeleh dijepret leungeunanya. Ayo guys ya, aing heula nya. Yo, segera. Yo, luarna lesang, jerona bala. Coba naon? Wih, kayak asa inget eta. Coba. Nguris kabade ka aing. Wih, dia nyahoan. Ais, ka dieu jepret. Ayo, aing jepret. Yos. Ulah cerik ya. Ih, yo. Aduh. Oh, leungeun aing sampai nyeri dia mah jing. Banget amat. Geus aing najid ya. Ayo. Naon ya? Indungna diusapan, Oh. tapi anaknya ditincekan. Naon coba? Wih, naon itu nya aing. Bingung itu nya eta kepo. Moal kabade. Oh, geus ya nyerah aing burung. Jepret di ku dia bu aing. Pirek dijawab heula. Itu aing nyerah ampun imah teh aing Langsung apa. jepret Oh, bae. jepret bae geus naon ya bu. Geus, dia. Bu. Oh, gas boh. Jadi aing boh dia anjing. Wih, dia mah curang jog. Badan aing kabade we ku dia. Dia tuh ari keleh tak gitu atuh. Ada tak keleh mah. Oh, binteran dia mah dasar karena aing aing Teu bisa eunarana eta. geus eureun aing mah lah. Itu mah. Pasar kitu mah gelombang bae nya. Air ngopi aing kuat ngopi yeuh nya. Geus segera itu geus segera tapa. Endah mendak babadean anu teu kabade ieu kabade. Waduh, asana pendak ieu jeung si Neng.
Alhamdulillah, hari jodoh memol ke mananya. Deka mana gelis? Tuh buka warung nak. Tutup bah, reka pasar heula belanja jang warung. Ayo diantar ku abah. Nuhun bae bah, geus didagoan ku ojek. Ngantur kumaha bah. Ya abah teu bisa mah motor ge. Tek digandong, ya abah nyeri cangkeng bae. Wih dia mah ngabuka kartu aing bae teh. Bah, Pak RT, atuh berangkat heula nya. Waduh gelis, tong waka berangkat atuh. Ya abah can puas memandang wajah atul. Jasi gadel meucayan, can neuleuh senyum atul mah. Hampa gitu loh. Geus didagoan ojek bah. Nya geus, tong gagabah di jalana. Bejakeun ka ojekna, engke abah nu bayaran. Mangga bah, Pak RT, atuh berangkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, yuk berangkat sih. Ayo. Empat, lima, enam, tujuh, delapan. Halo Teneng gelis. Halo juga Kiki Kasep. Teneng baik. Karena Kiki ngomong kasep. Berarti Kiki bener-bener kasep. Nyalah Kiki mah emang Kasep tapi mun make topeng artis. Wih, Teneng mengadeh baik. Neka mana? Teneng nek ka warung heula atuh Ki. Ku Kiki ndek dikawalnya Tenengnya supaya neteng ngeganggu. Wih, siga menteri bae dikawal sagala. Entong atuh Ki, sok ulin bae lanjutkeun. Teneng mun bisi anu ngeganggu ngomong baik kan Kiki. Pituskeun Kiki. Beheungna. Geus nya Ki, Teneng nek berangkat heula. Hati-hati Teneng. Malah kena diri sendiri. Nah. Katar ketir. Ayo, anak. Ayo, sama-sama. Tebenang. Mana? Benang. Woi, dia deh, Ki. Selau. Untung itu bungsut. Berarti Kiki kurang kencangnya kamu ini. Wih, teke kau inget? Selau. Kayak marah tambah goreng. Ngedeh ada dikelitik ya. Selau. Boga berita bagus sih Kiki. Lah, berita naon nih, Mak Kiki? Berita Teneng. Wih, bener dia, Ki. Coba ya berita naon ti si Neng. Info mahal ya Kak Majid. Wih, dia mangeret baik aing, Ki. Geus oganya homa. Wih, kertu boga duit aing mah, Ki. Karakter beli kopi doang. Nyanggeus, ari teu boga duit mah mulai bejaan. Wih, Ki. Iya. Berhubung Kak Majid teu boga duit ya. Kumaha mun bayarna Kiki digandong bae ku Kak Majid. Keliling 5 kali. Kumaha? Wih, geus burung. Yuk. Rok, nek digendong ke Kak Majid. Hitungan sampai 5 kali.
Gerabejaan ki info naon coba. Selau ke masjid. Mal ingkar janji iki mah. Coba gerabejaan. Yeuh, infona teh neng dekat ditu tuh. Nek balanja. Wih, nu bener sih dia ki. Oh geus teu percaya mah. Wih, oke percaya ki, percaya. Oh, geus ari kitu mah aing nyusul teh Neng. Naon dia Jid lempang gegeran amat. Awas dia mendengar aing di mah. Kula ngudagan manuk bah. Manuk naon aing mah? Manuk sia yang cantik jelita bah. Nyaho aing ge ieu dia, neangan si Neng ieu dia. Sabar bah, sabar. Nyawa bi abah mah. Seneng mah di situ tadi Majid. Tong macem-macem dia teh. Sabar bah. Geus ka ditu dia mabur Jid. Tong neangan si Neng, awas dia mun kanyawan jeung si Neng digantung ku aing dia di luhur tangkil. Nya bah. Nya geus bah, ulah lempang heula nya. Tuh, assalamualaikum. Hati Jid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.